Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Ta'limul Muta'allim bari ngalap barokah kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat ageung di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Dikawitan ku bismillah, dilajengkeun ku muji ka Allah. Upami urang dina nyarios osok aya kecap puji syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, tasok aya kecap kitu. Margi antawis puji sareng syukur eta kalebetkeun dua perkara anu benten. Nisbatna antawis puji sareng syukur eta teh kalebet kana nisbat umum khusus min wajhin. Ari nu disbatkeun puji mah al wasfu bil jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zimi wa tabjil. Nyipatan ku sifat anu sae anu bangsa sanes paksaan secara sukarela, nyipatan ku sifat anu sae secara sukarela karena ngagungkeun atas dasar ngagungkeun. Tah ari muji mah eta mah ngangge lisan hungkul. Sedengkeun ari syukuran mah eta mah bil lisan, bil jinan, bil arkan. Ari syukuran mah lisan ngucapkeun, teras manah nekadekeun syukuran, teras oge anggota badan ngapraktekkeun kana buktosna syukuran. Janten antawis puji sareng syukur teh eta kalebetkeun nisbat umum khusus min wajhin. Upami saur patokanna teh mah aya jatami'a fi madatin wa yanfarida kulun minhuma fi madatin ukhra. Henteu sakur-sakur muji eta teh syukuran. Oge henteu sakur-sakur syukuran eta teh muji. Nanging sok aya muji sekaligus syukuran. Kumaha contona henteu sakur-sakur muji eta teh syukuran. Henteu sakur-sakur muji ka Allah eta syukuran sapertoskeun jalmi ngucapkeun alhamdulillah nalika ngalakukeun dosa. Pan sok aya anu ngalakukeun dosa nyebatkeun alhamdulillah. Alhamdulillah tos nganyerikeun caroge. Tah eta teh muji ka Allah tapi henteu syukuran ka Allah. Oge aya syukuran teu muji ka Allah. Sapertoskeun eta jalmi midamel taat ka Allah tapi henteu ngucap alhamdulillah. Tah eta syukuran henteu kalebetkeun muji ka Allah. Anu kalebetkeun muji sareng syukuran mah sapertoskeun lisanna ngucapkeun alhamdulillah, manahna nekadkeun bahwa Allah pantes kana dipuji karana tos mapari nikmat, badanna diangge taat ka Allah. Nah, janten kanggo urang prayogi nambihan kana syukur. Babatkeuna puji syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur teh eta bahasa anu kacida saena. Allazi tegesna anu zat fadhala anu tos maparin anugrah ieu allazi. Atanapi anu tos ngunggulkeun ieu allazi bani Adama katurunan Adam. Ngunggulkeun teh bil ilmi ku ilmu wal amali sareng ku amal ala jami'il alami ngelehkeun ka sadaya alam. Janten ilmu sareng amal teh mangrupikeun fadl, mangrupikeun anugerah ti Allah karena tidak bisa semua orang mendapatkannya. Ilmu sareng amal teu sadayana jalmi tiasa ngengengkeunana. Aya anu kenging ilmu
tapi teu tiasa ngamalkeunana. Aya anu beresep beramal tapi henteu sareng elmuna. Atuh nalika urang dipasihan ilmu sekaligus dipasihan pitulung ku Allah tiasa ngamalkeunana, eta teh mangrupikeun anugerah anu wajib disyukuranana. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, istighfarana malaikat, doana jami mukmin ala Muhammadin eta tetep muga kasanggakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi anu janten gustina urang Arab wal ajami sareng gustina non Arab. Maka di dieu ku ayana ku disifatan ku sayyidil arabi wal ajam di dieu teh menghilangkan pengdiskriminasian atau nepi kedaerahan janten Kangjeng Nabi teh gusti urang sarerea. Wa ala alihi sareng eta tetep muga kasanggakeun ka kulawargi Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng eta tetep muga kasanggakeun ka para sahabat Kangjeng Nabi ya nabi aila ulumi anu janten sumberna pirang-pirang ilmu anu sapertoskeun pirang-pirang sumber cai wal hikami sareng anu janten sumberna pirang-pirang hikmah anu sapertoskeun pirang-pirang sumber cai. Janten di dieu ya nabi ya'il ulumi teh ieu teh idofatna musyabbah bih kana musyabbah. Kangjeng Rasul ngagaduhan kulawargi sareng para sahabat anu mana marantena eta teh lir ibarat sumber cai. Anu mana tina eta sumber cai teh ngalirkeun kana rupi-rupi kehidupan, sumber kehidupan kangge urang, sumber kehidupan kabagjaan di dunia sareng di akhirat nyata ilmu. Upami secara zahir mah kahirupan anu zahir sumberna makmurna kahirupan teh cai, tah upami kehirupan rohani mah ilmu sareng hikmah. Nu disebutkeun ilmu mah idraku syai' ala ma huwa bihi fil waqi. Ari ilmu mah berarti mendakan sesuatu anu sesuai sareng kenyataan anak. Aya anu langkung tina ilmu nyaeta hikmah. Ari disebutkeun hikmah mah sur Imam Nawawi al-ilmul mustamilu ala ma'rifatillah ma'ana fadhil basirah wa tahdhibin nafsi wa tahaqquqil haqqi lil amal bihi wal kaf an bidih. Para sahabat di dieu sareng kulawargi Kangjeng Nabi disifatan ku sifat anu janten sumber ilmu sareng sumber hikmah sehingga pantes Kangjeng Rasul nyaurkeun alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Margi para sahabat eta sumberna hikmah ongkoh sajabiti uninga kana prakara anu umum oge ma'rifat ka Allah disarengan ku gaduh pandangan hati anu tembus oge anu bersih sareng leres-leres ngamalkeun kana ilmu nebihan kana anu ditekengengkeun tina ajaran Kangjeng Rasul. Wa ba'du sareng dina saatos wa ba'du sareng anapon dibuang amakna wa amma ba'du itu kawitan nama wa ba'du sareng anapon dina saatos ngaoskeun bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi kulawargi sareng para sahabatna. Falamma ra'aitu tah dina mangsa yakin kaula yakin kasiron kana kaseseueuranana min tulabil ilmi anu tetep tina buktosna pirang-pirang jalmi anu nyiar ilmu fi zamanina di zaman urang sadaya yajiduna kana nya itu tulabul ilmi ieu janten maf'ul anu kadua tina ra'aitu anu mana ra'ana bimakna yakin. Yajiduna kana nya itu tulabul ilmi nya ilala ilmi kana nyuprih ilmu
wala yasiluna bari henteu nepi itu tulabul ilmi kana tujuan ilmu. Diperhatoskeun teh seueur anu nyiar ilmu leres-leres tapi henteu tercapai ilmu manfaatna teh. Au min manafihi atanapi tina pirang-pirang kamangfaatanana itu ilmu wasamrotihi sareng buahna itu ilmu sareng pirang-pirang buahna itu ilmu wahia sareng ari itu samroh teh al amalu eta ngamalkeun bihi kana itu ilmu wan nasyru sareng eta nyebarkeun ilmu yuhromuna dihalang itu tulabul ilmi ka ieu penelitian musonib meneliti keayaan santri zaman harita di zaman musonib seueur anu leres-leres nyiar ilmu tapi henteu dugi kana tujuan nyiar ilmu henteu kengeng ilmu anu manfaat henteu berhasil memetik buahna ilmu nyaeta ngamalkeun sareng nyebarkeun. Lima annahum lantaran yen saestuna itu tulabul ilmi akhtau eta nyalahan itu tulabul ilmi toro ikohu kana pirang-pirang perjalananana nyuprih ilmu wataraku sareng ninggalkeun itu tulabul ilmi syara'itahu kana pirang-pirang syaratna nyiar ilmu wa kuluman sareng ari sakura-sakura jalma akhto'a anu kasalahan itu man apariqo kana jalan bola eta tangtu sasar itu man walayanalu sareng moal ngarawatan itu man al maksuda kana tujuan qala bari saalit itu maksud aujala atanapi bari ageung itu maksud ta ieu mah wa kuluman ieu mah kalebetkeun kana jumlahan muta'aribah. Nah, diteliti ku musonib karena ternyata eta santri-santri zaman harita teh nyiar ilmuna teh teu sesuai sareng perjalanan sakumaha kedahna. Seueur anu ninggalkeun kana syaratna nyuprih ilmu. Nya tutang tos upami teh mah lepat jalan moal dugi kana tujuan. Nah, aradtu tah ngamaksad kaula ieu jawab tina lamma ra'aitu aradtu tah ngamaksad kaula wa ahbabtu sareng mikaresep kaula an ubayina kana yen bade ngajelaskeun kaula lahu mangpaat pikeun itu tulabul ilmi tariqat ta'allumi kana jalan nyiar ilmu alama bari tetep netepan kana perkara bahasan ra'aitu anu tos ningali kaula kana emak fil kutubi dina pirang-pirang kitab janten berdasarkan penelitian sapertoskeun eta karena ngaraoskeun hawatos karena merasa nyaah ya sakumaha dawuh Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama atas dasarnya atas dasarnya ka umat ka santri janten di dieu musonib bade ngajelaskeun cara-carana mapai jalan menuju kengeng ilmu anu manfaat berdasarkan kitab-kitab ulama anu sateu acana wasami'tu sareng anu tos nguping kaula min asa wasami'tu sareng anu tos nguping kaula kana ma min asatizi ti pirang-pirang guru kaula ulil ilmi anu ngagaraduhan ilmu wal hikami sareng pirang-pirang hikmah janten ieu musonib sebagai bentuk ketawaduana anjeunna sanes nyebatkeun ieu teh hasil pemikiran sendiri tapi ninggal referensi tina kitab-kitab ulama anu kapungkur oge ieu teh arahan ti guru-guruna anu tangtosna kredibel gaduh ilmu oge hikmah anu sae
kabijaksanaan. Rojaan bari anu ngarepkeun janten di dieu musonib aradtu wa ahbabtu an ubayyina di dieu teh ngajelaskeun kieu teh teu aya deui rojaan bari anu ngarepkeun adu'a kana doa li mangpaat pikeun kaula minarogibina bari tetep ieu doa teh ti pirang-pirang jalmi anu mikaresep fihi kana itu ilmu. Nah, mudah-mudahan we ieu teh janten doa saur musonib teh kangge kaula doa anu dipanjatkeun ti jalmi-jalmi anu resep kana ilmu. Al-mukhlasina tur anu diikhlaskeun sadayana bil fauzi ku kenging kabagjaan wal kholasi sareng ku kasalametan fi yaumiddini dina dintenan kiamah. Disipatan di dieu rogibin fih teh jalmi anu resep kana ilmu teh deui anu diarapkeun doana ku musonib teh oge anu diikhlaskeun aya ikhlas aya mukhlis aya mukhlas. Upami mukhlis mah anu ikhlas eta salaresna teu acan tangtos dugi kana darajat ikhlas, tapi lamun mukhlas tangtos eta teh mukhlis. Janten mukhlis mah teu acan tangtos ikhlas eta teh, tapi lamun mukhlas diikhlaskeun ku Allah berarti eta teh tos laras janten jalmi anu ikhlas. Ba'da mastakhartu tadi dia musonib ngajelaskeun maksad bade ngajelaskeun pembahasan tentang cara-carana nyukruk nyiar ilmu supados kenging ilmu anu manfaat di dieu teh geuningan ba'da mastakhartu dina saatos yen istikharah kaula Allah ka Allah fihi dina itu ngarang kitab janten teu sekonyong-konyong tapi melalui penelitian lajeng melalui arahan ti guru-guru lajeng saran permintaan oge istikharah ti Allah Subhanahu wa taala. Wasama itu sarenganamian kaulahu kana itu kitab Ta'limul Muta'allimi ku nami Ta'limul Muta'allim. Ieu teh dinasabkeun teh karana dibuang harap jarana kawit nama bi Ta'limil Muta'allimi. Margi sama kalebetkeun fiil anu ngagaduhan maf'ulna hiji. Hartosna Ta'limul Muta'allimi ngawurukan ka jalmi anu ngaji. Ngawurukanana tariqat ta'allumi kana jalan ngaji. Waja'atu sareng ngajantenkeun kaula hu kana itu kitab pusulan kana pirang-pirang pasal. Faslun nyaeta ari hiji fasal fi mahiyatil ilmi eta tetep dina netelakeun hakikatna ilmu wal fikhi sareng hakikat ilmu fikih wa fadlihi sareng netelakeun kautamian ilmu. Faslun tur ari sapasal deui fi niyyati eta tetep dina netelakeun niat fi halit ta'allumi dina nalika ngaos. Faslun tur ari sapasal deui fi ikhtiyaril ilmi eta tetep dina netelakeun milih ilmu wal ustadzi sareng milih guru wasyariki sareng milih rerencangan wasabati sareng pengkuh dina ngaos. Faslun tur ari sapasal deui fi ta'zimil ilmi eta tetep dina netelakeun ngagungkeun ilmu wa ahlihi sareng ngagungkeun ahli ilmu. Faslun tur ari sapasal deui fil jiddi eta tetep dina netelakeun sungguh-sungguh wal muwadzabati sareng dina netelakeun mayeng ngalanggengkeun nyiar ilmu wal himmati sareng dina netelakeun cita-cita. Faslun tur ari sapasal deui fi bidayati sabqi eta tetep dina netelakeun mimiti ngaos wa qadrihi sareng ukurana itu sabekun wa tartibihi sareng tartibna itu sabekun. Faslun tur ari sapasal deui fit tawakkuli eta tetep dina netelakeun tawakal
Faslun tur ari sapasal deui fi waqti tahsili eta tetep dina netelakeun waktu ngahasilkeun ilmu. Faslun tur ari sapasal deui fi syafaqati eta tetep dina netelakeun nyaahan wan nasihati sareng nasihat. Faslun tur ari sapasal deui fil istifadati eta tetep dina netelakeun ngalap paedah ilmu. Faslun tur ari sapasal deui fil wara'i eta tetep dina netelakeun apik halat ta'alumi dina nalika ngaos. Faslun tur ari sapasal deui fima eta tetep dina netelakeun perkara tingkah yurisu anu matak ngawaris itu emak ngawaris al-hifdzu kana apal wanisyana sareng kana hilap. Faslun tur ari sapasal deui fima eta tetep dina netelakeun perkara tingkah ya jelibu anu matak narik-narik itu emak narik-narik arizqo kana rizki. Wama sareng eta tetep dina netelakeun perkara tingkah yamna'u anu matak ngahalang itu emak kana rizki. Wama sareng eta tetep dina netelakeun perkara tingkah yazidu anu matak nambih-nambih itu emak fil umuri kana umur. Wama sareng eta tetep dina netelakeun perkara tingkah yang kusu anu matak mirangan itu emak kana umur. Wama taufiqi sareng henteu ari nyungkeun tulungna kaula illa billahi angin eta tetep ka Allah hungkul. Alaihi ka Allah hungkul. Tawakkaltu tawakkal abdi wa ilaihi sareng ka Allah hungkul. Unibu bakal uih abdi.